murid mantenanana nyaeta Mang Haji Salim teh salah sawios karomahna ari ama Cimindi teh bade ka Mekah. Ai barang bade angkat saur Mang Haji Salim teh dan ajengan bejana dirabeg teh sok loba begal ajengan. Ke di mana ajengan aya nu ngabegal dan gerowe emang saurna teh gitu ngantong di dadak. Gimana teh gerowe cenah emang ngantong di dadak. Ya ini teh ka Mekah barang nepi karabeg ya ke ieu naon ke peuting ya kira-kira bangsa janarian tidinya jelema ribut kabeh ya keluar tina tendana sing kociak dengek jelema si horeng dikepung ku tentara ya ku begal teh dur dedar bedil teh nya kumaha ieu dicokotan kabeh ta barang-barang jamaah teh kabehanana rasa inget karena amanatna Mang Haji Salim teh rek dicobaan saur Mama Amat Cimindi teh rek dicobaan bener henteu eta amanatna ngomong kitu Mang Haji Salim teh Mang Haji Salim tolong ya begal nah atuh keur kitu eta katingali surna teh dirabeg Mang Haji Salim katingali make calana sakieu tah calana pokek luhureun tuur calana teh gitu kan turun tapi eta gunung nu aya dirabeg nu sakitu jangkungna teh dilengkahan jang gunung teh ukur nepi kana eta memuncangan wah ka langit jujul bari mawa gagang sampe dicecepeng ku anjeunna teh gagang sampe teh tuluy we eta si begal teh dialung-alungkeun kabeh penganting ka mana teh ngalungkeunna teh ngan katingali teh blower gitu jempe tah begal teh eueuh kabeh euy jempe aman eta mah kabeh begal eueuh ting ka mana baru sajen mah teh nyahoan dongengna teh dialung-alungkeun ku Mang Haji Salim ya geus kitu teh kaget sarare oge barang dibawaan deui ya geus salamet teh kabeh dan tuluy init ka Madinah kira-kira 2 poe kemudian ya init ka Madinah teh dina perjalanan keneh nyampak teh begal-begal teh geus nalamru di dinya dina gawir gunung 2 poe kemudian tirabeng tah siga kitu penasaran aing mun balik hayang nanya bener eta teh Mang Haji Salim kan udah katingali eta ngalengkahan gunungna teh katingali saurana teh ngalung-ngalungkeunna teh bari bawa gagang sampe barang mulih ama Cimindi ka dieu nupang heulana ngalair teh Mang Haji Salim ai saur Mang Haji Salim ajengan aduh lamun lain anak guru reuas mang teh keur ngabubuhi sampe ajengan isuk-isuk di dieu teh apan bedana teh apan 4 jam isuk-isuk di dieu teh gerbuk sampe ari ajengan ngagerohan Mang Haji Salim tulung aya begal kumang teh dialung-alungkeun teh ka mana teh alung-alungkeun kumang teh itu kan make calana pokek-pokek acan mang doge cenah si saurna teh kitu keur nyekel gagang sampe bener gini can ngomong eta teh can ngomong tah karari teh eta teh muridna kumaha ari eyangna geus kitu nya ieu salah sawios manakibna pangersa eyang